Mi, Euy, saran kangge mantan nu bade ngajak balikan kumaha? ieu nya kanggo mantan, nu atos mah atos, biarlah semua berjalan dengan apa adanya. Berlalu dengan semestinya dan berakhir dengan seharusnya. Slow we hirup mah. Tuturkeun we heula alurna. Ayeuna rek di deketan deui apa rek diingkahkeun? Urang nyarek ingkah atuh, puntennya urang ingkah yang rek maksud ngehapus kenangan. Urang ingkah cuma rek ngehapus harapan untuk pasti bakal jadi terwujud jadi kenyataan. Move on mata kena, hirup mah nu boga hareup tong ka tukang. Selesaikanlah perjalanan, lalu gapailah masa depan. Seperti malam